Ada abah mah tukang. Jadi kekutiluan itu kebiasaan. Bener lama belakang we. Pimpro teh aduh aing nyiksa pisan. Mana pimpro bajidor? Itu beres kode itu geus siap sana. Aduh aing abong kaji ke Sibarea. Cekap didinya kula wargi panganten istri cekap tong teuing teuing panghanap teuing Bisa jatuh dulu deh. Tekan tinggal ada kadeu ya puntanya ada minggir we. Tekan tinggal. Tota ieu tekan tinggal gitu. Tekan minggir we. Jauh teuing, Bah. Wa lengser tong teuing teuing. Dia saeutik atuh. Dinu ieuh tah panganten pameget itu. Wah, bener tertempo euy urang di dinya. Tapi kayaknya bos. Amri kana nangtu. Nyuling Kana bari nangtu. Itu sedang itu di naluhur naon. Jadi dia. tah cekap gitu cekap terus Bagian dapur mah ka dapur kan. Kami kena nanggung, Mbak. Kuing mah mending kena nanggung. Hadirin wargi sadaya, calon di pengantinan pemeget kula wargi besar Jembar, kula wargi Jembar anu kuring kipi hormat. Alhamdulillah kula wargi anu kagungan hajat anu pertos tatan-tatan jayogikeun kanggo penghormatan kula wargi calon di pengantinan pameget anu pantos diumugi ka ieu wewengkon sumangarawu antos sakedapan kumang rupi aya penghormatan kumang rupi pamapagan calon di pangantinan Sunda kumang rupi upacara adat Sunda tradisi di ieu wewengkon saupemena sumpingna calon di pangantinan pameget sok diayakeun mapak upacara adat Sunda mangrupikeun sisarengan ku walengser para kanca. Hadirin nitih wanci lustari muka lawang kabagjaan mungkas mangsa karyaan bedek mungkas lalagasan lantung linuturan waktu luntak linantunan mangsa jog anjog kesakiteng wanci pangantian nu dianti-anti di kamari kiwari parantos sumping nu didago-dago di baletung ayeuna parantos anjog demi mangsa sabtemana hirup teges papasangan ringkang munggu beurang jeung caangna munggu penting jeung weningna munggu lahir jeung batinna usian ringkang papasangan ku amal kamuliaan seperti kecap belas asih jeung asihna anu langgeng abadi hablum minallah insan kolorna hablum minanas insan jeung insanna jeung diantara tanda-tanda kekuasaanna yang diciptakan pasangan hirup pikeun aranjeun sangkan anjeun aya dina kating triman lantung linunturan waktu lunta linunturan mangsa jog anjog kasakeceng wanci pangantian jadi anti-anti kiwari parantos sumping nu didago-dago ayeuna parantos anjog yuk urang sabi-sabi papageun ku karesmen mapag calon panganten.
ayana pasora kelungkungan ayana pasora bewara tasora tangara rejeng bewara paheut hiji subaya sini jatuh kami ayana dugi kawanci nupahat gaya kadada ayana parantos rawuh yu papa yu bagia ulun jeung sumping calon raja nusa dinten nu giling di istrena. Aduh, bagaimana siapa nanti? Aturan dulu jangan rawuh, dulu jangan sumping. Wah, bahagia beri masuk gemah. Kamu bahwa itu bisa digambarkan ku cerita. Cukup, bagaimana nanti? Aduh, wah bunga amar watasudnya. Bunga kagiri-giri. Siangkan mulus rahayu berkah salamet kurang. Raja Mabuna Punar sapuna kamahagung kapangarsan dongayuga anu morebang umi anulam saja amit medawidi oleh rumah sisipun hancur daya seupaya usik sari dumadi amorek boga kami kupangersaan kita numaping kurang jeung putih paralun terus alias karajang ala Assalamualaikum warahmatullahi masih ngecunukan wagung dongkap kanu kawasa anu alus rambut putih tanah macamaya putih datangan kanu boga wenang bur payung geura bukakeun bralmiang geura papakeun jar geuning geura ramekeun sajana geuning yap jempling laju Indonesia aduh wa bahagia anak kinis dipangrajakeun kasep jeung mulus rahayu bakarah malasat berkah salamet berkah salamet mulus rahayu hidup teh panjang kunjung panjang yuswa awet jodona panjang rezekina jeung durianna dah eta saacanna kitu da kami teh asaya nu poho daikan mawa carumpah mawa enong ngakuku genaon nu poho oh si peot si kurang ajar si ini bola mana si kurang ajar pamajikanna aing anu boha ieu ka mana iya kami di dia saya si putri si putri di depan Nenek bola dia kurang ajar aduh kadang abu si bebek aduh si kurang ajar bebek diayang lagi bola mana si aduh peot ampun waik cek hadeul bola mana si aduh iya bola mana si aduh waik cek hadeul iya nenek aduh iya iya aduh si cantik sekali aduh si cantik sekali iya apa bahain banget hei lain coba ajar aduh ampun ini tukang sangkilo salingku aduh ya tadi aduh buru-buru aduh
Apok aneh Nepelan kupu-kupu anu dawa tong diome bisi garam karena kuku. Iku aja. Aduh lagi. Ampun aya badinya suka mah kungah pisan. Aduh, aing dek pakaulan lamun injo aing di jangan tenken kami dek pakaulan sabalaku kok hayang joget gara contohan ku aku mah enduk ieu jeung siapa laku ngeunaheun juga we bisa we ku calon panganten jeung bapak hajat aing teu ngajaran dua balaku kana urut siang sore gini penting ya bisa we ya lah ampun bangpak dulan banting mundur maju ya ipong yang abalaku aduh ayalan aing balaku udah terima siap bola luhur kali di luhur eta di tonggo segera ajar siap bola tonggo main abalaku sok aing dua kali bangpak siapa coba sok barang abalaku jeung aing ngarang ngeunaheun jauh bang bahagia bang bagus ya dasar kurang ajar. Bagus yang ini bisi aya balai ti wetan di kulon nu jauh tunduk nu anggang ulah kudu datang balai urang sing nglarikeun nu baris ngaganggu ka panganten bisi aya balai ti belah kulon nu resepkeun ka Joaron balai belah wetan nu resepkeun ka Jokotan balai ti belah kalen nu resepkeun goreng mujair kitu anu resepkeun ka Jawa Batul ye dah baca wah sia bagus aja urang aja gede syafun wa ampura manawi kata usaha lumaos wa leleda sakada pantosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara ka sakum kabarya syafun wa ngembarkeun usung pintu akrab kaleut ngarabing payung rabu kaki biang gerapa panggung tergening gerana main payung rabu kaki payung rabu kaki
barang yuk hiji anaknya nu kasepling hiji jadi papayung aku Karawis payung kawene kuneni remas mangling mayung anu anyar datang mayung anu anyar datang kasat segera nyali ini di pangkunan gerak mangga ini mangga jengkar anaknya sumanggali sumangga Papa ini ada di kumpul. Jangan aduh, aduh, ting tidak kurang cara urang balang. Nagadi mapak datang dunia panganten bareng jeung pangjajabna yu urang bageakeun payung nangtung kancana kuning mapakeun ajab sadinten Mugi Gusti nang kayungan lanjut bahagia wilujeng panganten mugia salamatan bagja harapan rahasia panganten jadi istrena rahasia
muka lawang kabagjaan praya siang haturan ujang sumpi mega bodas udah nyata bekipis bekiberat tutup gunung geong rumah sumanga geraknya linggi anak ini wilujeng sumpi haturan wilujeng sumpi anaknya sumangga ringgi Dima asmara mangga niata ngambah tangga dapat jalan kakek anaki saranggi kepang malati menyacas bodas pikeun kahirupan beral sing nali salalawas napikeun anjeun dua anaki bagea wilujeng rawu haturan bagea wilujeng sumpi anaki bagea salam wilujeng salam pak bagea kasadaya beral di bapak jeung ti mama anaki beranjuk kenakan cah segala rumah tangga dijengakan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah anu tenang kalian harmoni rumah tangga anjing bagea wilujeng rawu anaki bagea wilujeng sumpi salam pak bagea anaki mangga beda tampi anaki tampi ku asih mangrupikeun kembang mujahitan anjeun duaan menyangkut saparantos panganten parantos diayakeun kalungantung eta-eta persembahan di rombongan sabaraha kanca Abah Inja Gabriel sabaraha kanca oniwu kuring-ringan dor bajidor salam pangulikeun urang sami-sami ngabageakeun di rombongan sabaraha kanca etang-etang sami-sami ngabageakeun panganten urang sangakeun ku persembahan tari merak papasan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Salawat ala Rasul wa ala ali washabihi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Salawat ala Rasul wa ala ali washabihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Runturunan jati rahayu muka lawang kabagjan sakit tuh luka pihatur di rombongan saparakan sahapunten anu acara mapak jalan di pangandaning pamagat kirang langkung nahapun dan anu kasuhun tutus langkung ke pangalang atau dan anu kasuhun kanggo acara masalah jengna urang sahakeun ka